aya kolak, aya buah-buahan, aya syakur-syakur kadaharan, rupa-rupa kadaharan dikumpulkan samarukna rek kadahar kabeh da moal eta teh. Setengah genep geus rek kana jam, setengah genep ya Allah 15 menit deui geuningan. Rengse nempol kana jam cek kana kolak eta kolak hayuh dikocek. Meni nepi genep papuis eta kolak teh. Rengse ngocekkeun kolak rek deui kana jam setengah genep leuwih 5 ya Allah 10 menit deui. Meni asalila ya Allah 5 menit. Rengse ngareret kana jam cek kana kolak eta kolak dikocek deui. Nepi kalebur cau jambolena teh. Bahkan eta cauna teh nepi ka protes, "Geus cenah aing lieur." Bisa ngomong nepi ka buyatu. Rengse ngocekkeun kolak rek deui kana jam setengah genep leuwih 10. Ya Allah 5 menit deui. Rengse ngareret kana jam cek kana radio eta radio hayuh dikuar kuil dengan gelombang pangheulana adan. Junuk waktu datang mangsa ngong adzan maghrib. Allahu akbar Allahu akbar. Eta adan can nepi kana bar acan kolak geus beak sabasko. Si kira-kira nu kitu sono kana adan, sono kana kolak. Halo? Kira-kira nu kitu eta kangen sama adan atau kangen sama kolak? Islam atau Islam? Aya nu kitu. Wah, nu mah Islam. Tumatak nalika la ilaha illallah. Boro-boro taraweh tekan juga maghrib naon nu kitu karana kamerkaan. Osok aya nu kitu aya mangsa taraweh teh kuci treup bedeungna teh eumah boro-boro hayang teu ta eta teh kadaharan jasmani tong boro teu dahar 3 poe cacak teu dahar setengah poe teh pan leuleus awak teh betul tah ayeuna rek naros deui ibu upami urang teu ngaji 3 poe awak leuleus henteu. Ayo jawab. Lamun urang teu ngaji 3 poe awak leuleus henteu. Tong boro henteu ngaji 3 poe di lembur simkuring aya jelema saumur hirup can pernah ngaji, da awak nama jak-jak. Yo. Saumur hirup can pernah katajuk. Saumur hirup can pernah ngaji, saumur hirup can pernah ka masjid, da awak nama sehat nepikeun ka ayeuna malah malintuh awakna teh. Aya nu lintuh aya? Osok ka masjid. Terus eta teh. Tomboro di rumah saumur hirup can pernah pengajian jajan. Tapi jangan lupa aya nu lemah, aya nu gering, naon rohani nu matak loba jelema zaman ayeuna mangkat pare 10 ngangkat pare puluhan kilo kaduga, ngangkat pare kintalan kaduga, bahkan ngangkat barbel kintalan tombol lalaki nepikeun ka awewe dina angkat besi loba nu kaduga ngangkat barbel anu beratna luar biasa. Tapi henteu loba jelema anu kaduga ngangkat 2 dampal leungeun bari ucap kalimat Allahu Akbar, loba nu teu kaduga. Leres? Padahal teu kudu bari ngangkat bedul. Tapi loba nu teu kaduga ngangkat 2 dampal leungeun bari ngucap Allahu Akbar. Kadang-kadang anu ngora anu awakna kuat jag-jag waringkas eleh ku aki-aki.
nu matak aya nama loba masjid-masjid anu adan teh aki-aki deui aki-aki deui tapi insya Allah di dia mah masjid naon teh bermah masjid desa ieu mah meureun nu adan ge moal aki-aki di dieu banyak nu adan aya di dieu nu adan lobana aki-aki tawan ora lah ya tenan mah kieu pabelitian Bapak araya bapak-bapakna ararehat sadayana jarak jam sadayana mudah-mudahan yang rohanina jarak jamnya di dieu nu adan seuseurna aki-aki tawan ngora yo cek aing geus dua versi ieu anu aki-aki aya anu ngora aya aki-aki ngarasa ngora loba bahkan eueuh nu adan ge aya eta teh nu baheula sim kuring ngaliwat ka hiji masjid ti mimiti magrib nepi ka isya masjid teh caang we hungkul eueuh jamaah nu kitu we mun anu disebut masjid jin teh cek teh masjid teh dihurungkeun hungkul eueuh panggeusin nu adan teh aki-aki deui aki-aki anu adan aki sok si kompak urang bela aki-aki penting ieu hidup aki-aki hidup aki-aki kapan diduki ge loba aki-aki anu adan aki-aki oh ceutik deui si kurang teh tukang kurang suarana paling pengker anu adan aki-aki lu bari malotot aing sieun anu adan aki-aki anu komat aki-aki anu imam aki-aki anu makmum aki-aki anu ngadoa aki-aki nu nakol bedung aki-aki nu belahkeun malong aki-aki nu ngaparkeun saman aki-aki nu ngahurungkeun toa aki-aki nu kasetrung aki-aki anu pae kasetrum ngagoler sorangan eueuh nu ngajahoan eueuh nu nulungan ngajojopat beda eueuh batur luar biasa kadang-kadang nu ngora ngariung di masjid lain dek berjamaah anu ngora ngariung di masjid lain arek adan komo di masjid desa mas kadang-kadang ngariung di masjid teh komo masjid desa lain dek berjamaah rek di luar na wifi kadang-kadang aya nu kitu aya luar biasa eta loba nu pakir kuota malum geus kana HP budak teh hese ditanyana teh wah aing geus tumpul kana HP ditanya teh sok hese leres bu aing ditanya teh keur naon jang kalah ge modal luar biasa eta ditanya kalah rek maehan kolot tuh luar biasa pengaruh HP ayeuna sok mimiti tina TikTokan segala rupa